Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah nomor ke-7 bab khomis kalimat. Saur Sayyidina Ali kieu cenah lah sederhana. Puncakna jalmi teh aya dina darajat solihuna. Mun sederhana mah soleh teh jelema beresnya wa. Jelema beres. Beres dirina, beres di keluargana, beres di tetanggana, bari hak antara rubaniyah jeung insaniyah na kalaksanakeun beres. Eta jelema soleh. Lain pulang anting ka masjid bari goreng ka tatangga lain. Naon ari soleh tos sakieu lah. Alladzi yaqumu bihaqqillahi wa bihaqqi ibadihi. Ari jalma nu soleh teh nyaeta nu ngalaksanakeun hak Allah jeung hak papada manusia. Tos eta. Alus imana hutangna kabatur teu dibalayar can soleh. Teu boga hutang alus kepada manusia tapi tauhid ingeung ku serangan pajar can soleh. Si pajar mana goblok teh cekek wae. Nyerang wae si pajarnya. Kali-kali atuh cenah Jang Ilham nyerang teh. Gacor meureun saya tahu tah. Moal kasangka itu. Serangan Ilham. Kumaha teh cek waliullah ya. Hap. Alladzina yaqumu bihuquqillah hiji urusan tah teh kadeu sing beres heula. Idrokun pamanggih nu teu keunah anu akur nu timbul dipake sorban, pake kopiah, gempur kena teu kabagian serangan pajar, bohong tauhidna jeung solehna. Cicing. Da eukeurna ayeuna mah naon eta? Kabagian moalnya urang, mang. Nyali tauhid kitu. Beres ke. Awas. Alladzina yuqimuna bihuquqillah awas wa biadai parodi. Bari ngalaksanakeun kaparduan bagian dohir awas ya. Teu cukup cicing boga rasa iman maratas tauhid ka Gusti Allah dina hirupna mah maneh kabagian duit teu tina serangan pajak. Dah duit haram. Aya kitu kumaha esuk ge Gusti Allah mangarizkian ieu teu ti dinya teh. Ari salat tara. Si goblok. Kade. Ka indung bapak goreng, salat tara. Pan eta teh teu ngalaksanakeun hak kaparduan. Sing saimbang kade. Wa tarku maharimihi bari ninggalkeun paharaman. Cenah aya dalilna eta teh cenah masalah serangan pajar aya. La'anallahu al-murtasi wal murtasi. Allah bakal ngalanat ka jalma anu nyogok jeung nu narima sogokan. Teu aya doraka mah ngan duanana ka neraka. Goblok dengekeun si teh. Teu ari doraka mah ngan kana langsung. Teu aya evaluasi heula. Cek nah teh lu aing kumaha penting eumer mana di main penting utahkeun goblok sia teh. Teu ari doraka mah ngan kana langsung mangkiki. Daud Sulaiman
alladzina yuqimu bihaqqillahi wa bihaqqi ibadi. Ieu jaminu soleh. Bahkan aya ummatun qaimatun yatsluna ayatillah. Al-Quran lain kudu sakadar dibaca tapi diaplikasikan hasil tina maca. Kita soleh. Aikul huwallahu ahad dibaca pang cepet na pang loba nari amal masih kena gegeregetan karena calon. Halo? Kenanya dah kelusumna. Aing mah teu hayang sia ka neraka ku akibat duit teu sapira sakitu. Isuk teh urang kata Tasikmalaya ngalabring ka neraka bongan si hadad aing heula ka neraka. Ih, teu hayang teuing. Ning saup heula. Tuturkeun ku si Adi heula. Gitu. Was. Mana? Ana al-laili wa hum yasjudu. Sing daraek sujud ka Allah. Ari sujud 5 waktu manapelkeun tarang kana naon mah? Kana tembok pang sujudan mah unggal waktu, tapi sujud hate rek di mana-mana reupkeun Allah sing sadar kan. Eta dan sujud penting mah. Di pabrik, di sekolah, di kantor, di Pemkot, di DPRD, di gubernur, aya korupsi mah. Dina baliho kita tingkatkan iman dan takwa, korupsi pambukina di Konoha eta mah. Aya yasjudun. Mana cirina? Awas ngarikeun. Hiji, urang teu neulah. Yu'minuna billah. Urang iman ka Allah. Iman ka Allah. Iman heup, cici. Teu cukup di dinya wal yaumil akhir, sing tepi maratas iman teh kana poe akhirna. Apakah ayeuna pilkada moal aya pertanggungjawabanan ke di akhirat? Aya sia. Aya demi Allah aing mata 1 kali coblosan bisa ngalacurkeun umat salam dunia kan. Geuning alma beda di dieu kajeun aing mah al khalif Europe lah. Sing tepi yu'minu billahi wal yaumil terus ulah cicing di dinya. Lamun hayang jadi solihin teh wa ya'muruna bil ma'ruf, sing pinter ngajakan hade. Kamungkaran institusi, kamungkaran birokrasi, ieu kamungkaran teu meunang diantop kade. Tatkala segenggam kekuasaan melahirkan keranjang 1000 keranjang kebijakan yang salah, maka kita yang akan dipinta pertanggungjawaban ku Allah. Nah aja ya, kamari itu orasi aing. Kodoan ayeuna lah. Awas ya. Apakah pantas orang memandatkan ayeuna amanah ka jalma anu teu amanah? Tidak. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yu arajakan ka hadiat kabeh. Ulah cicing dirinya wa yanhauna 'anil munkar. Pamunkaran geus dicegah. Tak doakeun polisi, TNI, ayeuna Bawaslu-nya sing bener amar ma'ruf nahi munkar, amin. Aing mah kikieuan ge teu digaji. Ieu ngabantuan ieu. Awas, bakal dirinya dia jalma soleh mah. Iman ka Gusti, ka poe kiam, terus wa ya'muruna bil wa yanhauna 'anil, terus ke
wa yusari'una ilal khairat. Jaminu soleh masuk gagancangan dina kasaya. Dititah maghrib terus maghrib ka dia teh gancang. Ulah cara si ayin ra kepanerian. Udah tuh apa cenah. Ulaika minas solihin. Tah hiji bakal jelema aya cicing dina iman ka Gusti, bakal iman kana poe, bakal amar ma'ruf nahi gagancangan dina had, wayatsluna ayat, bakal pinter maca ayat-ayat Allah. Ieu kabeh bakal didinya jelema ya. Ngan awas. Ieu jelema moal tepi kanu bieu tos kitulah. Moal tepi iman ka saha? Moal tepi iman kana poe naon? Moal tepi kana daek amar ma'ruf nahil, moal tepi kana gagancangan dina kaha, moal pinter maca ayat Gusti, ku akibat aya nu 5 ieu. Tos kitulah. Hiji, al-qanaatu ay ridho bil jahli. Naon? Punten. Aup jago ngagitar. Aup jago nyieun konten. Lamun aup boga rasa cukup jago ngagitar jeung kana konten teu ditepikeun kana cukup ilmu akhirat, maka eta kabisa moal nepikeun kana kasolehan urang. Pancek dina lagu oge baheula geuningan mesat ngapung sok da tamak kesel mesat ngapung luhur jauh di awang-awang ka akhirat goblok kita teh meberkeun kunaon aya kasieun keneh sia teh ari ngapung kudu anaon pidunya wal coba ayeuna ilmu dunya wungkul akhirat tilepkeun nyungsep goblok kartos pilkada teu urusan dunia hungkul, lamun milih pemimpin urusan dunia wungkul nyungsep siapa awas kade ya ulah cukup sholat 5 waktu urang ulah cukup ayeuna jago dagangna jago jadi salesna, jago aktivitas itu ieuna. Eta teh can cukup cek Allah moal tepi kana soleh sabab manehanana boga rasa asa aing pang pinterna dina urusan dunya. Gitu. Tos. Entak pepejeunnya garali ilmu-ilmu fikih, ilmu dohir. Ari jual beli transaksi masih kena riba macam tepi atuh. Ayeuna teh keur usum teh. Ayeuna kalau daging babi nyebut naon najis. Aya pecekel-cekel jeung awe lain mahram disebut romantis. Hai bahasa aing dah. Ari kana duit daging babi nyebut haram, ari duit salgok teu wani nyebutkeun haram. Jadi haram. Cing. Ini beneran babnya Awas. Teu cukup bageura. Salaki abi mah jago di anak-anak jagona trekking. Tapi teu kana kajagoan eta seimbang jeung akhiratna. Kade. Saur Rasul Allahu yubgidu kulli alimin bidunya jahilin fil akhirah. Allah mikang ngewa ka jelema anu profesional dina urusan dunya tapi bodoh dina akhirat. Alhamdulillah ta ayeuna ieu.
Ya mudah-mudahan lah gitu. Tecukup jago dina pertanian, tecukup dina perniagaan, tecukup dina perpolitikan. Lamun tepi karena jago dina urusan akhirat, tepi karena soleh. Ayeuna urang mah boga rasa cukup teh suksesna teh dina hiji bidang, bari dina bidang akhirat ketinggalan. Hati-hati euy. Matak yuk, salat ilmuan ya, zakat, munggah haji, umrohna, munakahahna, tepian ku ilmu agama. Ai masalah seubeuh mada akur doma gen seubeuh barang haka. Nya teu? Leres teu? Doma hees. Barang sok nyatu. Sok barang hakan. Urang sok hees. Sok nyatu. Sok minum. Sok sare. Akur teu? Tambahan da urang mah akil boga akal. Supaya tepi karena derajat